Satu aja ngalangeng karena seriosan langsung dipayu orang islah heula orang istirdo sami-sami saling hampura di antara dosa-dosa daya yakin orang ampun tidak biasa tanpa terubut di antara salah hilang dosa begitu mudah-mudahan sebab orang yang biasa mukalamah wajah orang musyafahah sing jadi wasilah kurang sadaya saling hampura di antara dosa amin ya Allah alamin. Oke, mudah-mudahan kurang sadaya bisa saling hampura masih meluncur pamampura oke kali doang di Subhanahu wa ta'ala orang sadaya. Jamaah rahimakumullah, dina ieu saah lamun pikeun sasi Qa'dah tapi 17 langsung 17 tahun depan berarti urang teh kantun sababaraha dinten deui kali lebaran. Alhamdulillah kita rasa umur puji jauh urang teh lupa mesti dideuk kana lampi kana gawir. Mudah-mudahan diberi panjang umur gitu anu kita rasa urang bisa dari pula masih ayat itu Allah biasa memanfaatkan di amal ibadah Allah dan Rasul. Amin. Bertepatan layunan karena sasi rayagung di bahasa orang mah bulan haji. Ia mengupikan kesempatan tiga umat Islam supaya mencapai kasampurnaan micingan dina agama Islam nisbat kekaan mampu kawasa di jalana ngalaksanakeun ibadah haji. Malah di antarana nisbat terkajalmi anu geus yakin kaimananana ka Allah Subhanahu wa taala jaminan tina ngalaksanakeun ibadah haji ceuk paribasana bujang hingga jelema anu kaya loba harta banda dalah ning tukang bala-bala sampai ka mampu ngalaksanakeun ibadah haji. Saking kunaon saking ku yakin hayang bisa ngalaksanakeun ibadah haji. Ulama kakak masalah bapak kopi itu apa ibadah haji nya Allah beranak padahal dari anak malah itu yang disiapkan anak-anak lepas bedah mahal maka wajar di munasabah lamun urang ngicingan dina agama Islam teh ala kadar itu ngumpul luwih-luwihna naon sebab ulama teu pati wani ngorbankeun perkara di anu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Yang salah kadana pun bisa digawe. Sedekah salah kadana lamun Jumaat we. Juga lamun mari perkara makhluk pas aya sareng kaharep teh peropak jeung sakitu padahal teh peluang kita mencapai martabat luhur pada Allah Subhanahu wa taala salah satunya urang kudu wani ngorbankeun ngainfaqkeun sebahagian harta urang dianggo fisabilillah dina jalan pendidikan Allah. Nya naon cenah atu jaminanna nisbat terkajal anu ngalaksanakeun ibadah haji menjadi riwayat tentu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu amin Nabi sallallahu alaihi wasallam man hajjal baita walam yaqus walam yaqsuk roja'a kayon waladatu sahawai jalmana rek nu beunghar rek nu miskin rek nu hideung rek nu bodas rek urang Indonesia ngalaksanakeun ibadah haji ka Baitullah walam yaqus teu migawe perkara anu matak ngabatalkeun kana ibadah haji walam yasuk jeung teu migawe papasekan teu migawe pamaksiatan roja'a hayo miwala dan umum maka kembali na ka sidang tina ngalaksanakeun ibadah haji bersih dosana teu beda saperti orang anu lahir tina lahir anu janten subhanallah hese pakai bersih dosa terus anu boga duit mah itu boga
berkaan ini tersakit nanti seperti jelema boga ongkos tapi bisa ini aduna emang belajar yang menjadi ibadah haji itu dari dua seorang tahun 12 tahun nunggunya tidak sampai padahal itu yang orang dijaga masuk Allah terkadang ayat datang bisa tahu ayat berangkat pun ayat berikma cuma caranya supaya terkadang terus berangkat pas dari berangkat putus berakhir dengan pesantren namun harus nikmat bisa jadi bakal orang maka kalau PKT yang kurang hayang melaksanakan ibadah haji kalau menyerah rezekinya ayat buru-buru di ayat pengpedan bila muat anak kadang-kadang nasib halus mah bisa jadi ingat tahu lain atau yang berangkat yang mudah-mudahan saya akan sedikit ibadah haji jadi dia alhamdulillah sesuai di haji Sareng deui kumaha lamun jamaah melaksanakan ibadah haji kali-kali dilaksanakeun teh geus sarempo da lain cahaya sieun maot di jalan. Aya geus kolot teh boro-boro bisa lupa kumaha ngalaksanakeun syahid. Bari pasien sare dari mimpi boro-boro bisa mimpi belum pagi di kemudian hati malah pun bisa mah hayang bisa maot di lamun bisa nah kumacana jaminan isbat kadarmi anu parantos raempo sapertos itu wa ayyuma muslimin kharaja min baitihi haja ila baitillahil haram summa nazala bihil maut qabla bulughihi aujaballahu lahu jannah sahawae jalma Islam anu kaluar ti imahna tujuan rek ngalaksanakeun ibadah haji ka Baitullah summa najala bihil maut kali-kali can ge dilaksanakeun di perjalanan kaburu dicabut nyawa ku malaikat Ajrail sakane sampurna ngalaksanakeun ibadah haji kumaha jaminanna aujaballahu lahu jannah nisbat jaminan terkajal manusia sahabat itu teu aya di yang diasup ka surga Allah Subhanahu wa taala dijamin surga nomor 3 dina bahula aya sakekeun moral ulah kadang kahalangan ku kolot malah mau bisa mengusir hayang mau di Mekah kayak di kuburan di Mekah nampak hayang di Mekah hari itu kalau ngatu akhirana jelema anu haji di kalepahan kudukan jaminan melaksanakan ibadah haji sepertos namun di imah nama asing nama haji pakar keuntungan tidak seperti jelema berduyun-duyun berbondong-bondong ngalaksanakeun ibadah haji malah kamarima hampir sapopoe anu libat ka mobil rombongan anu ngalaksanakeun ibadah anu haji mah saeutik dan ngadukeun apa saking seueur alhamdulillah ada orang oge tahu sadaya oge pada hayang ngalaksanakeun ibadah haji ngan kaje ngukur kana kemampuan lain hayang pengajian mana aku si gene hate si gene dan yakin iman bakal dijawab Allah asal gede keyakinan urang kana dijawabna insyaallah hayang bisa melaksanakan ibadah haji sing sebenarnya masuk insyaallah ya Allah masih dalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi lahir dari 3 tahun wa ya wa nabi yang lulus salah itu lima dia merasa banget itu mau kalau itu sekali berapa asawan macam insyaallah jalani akan di masa selawat tangan Rasul dan niat hayang bisa melaksanakan ibadah haji maka tetap dia panggilan Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah haji udah datang ngasasih rayaku kata Nabi Hijjah kurang ingatkan karena pengorbanan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Kuwani nak berkurban Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam disahinggakeun ngalaksanakeun kurban oge anjeunna mah geus teu loba. Ala kadar mencit domba 1000 siti, mencit sapi 300 siti, mencit onta 100. Jadi jumlahna berapa? 1000
1000 opat mencit domba sabaraha 1000 mencit sapi 300 mencit onta 100 kurbana itu teh hampir mirip yang dua kahayang nama nanti bilang harus satu pak nah cina sampai ke berani seperti itu bojong hingga cek kurang dalah nimbalah ikat oke ngerasa kagum ku pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai ke mampu ngainpakeun sebahagian hartana di amal kurban anu nilainya sampai ke miliaran lebih dunia. Maka pantas pada munasabah kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ngagaduhan gelar Khalilullah kekasih Allah. Nah, sarua ada asa-asa sedekahna. Bahkan kanjeng Nabi Ibrahim saking budayaanana lamun tuang anjeunna mah tarawaka tuang nyarira sok dilajar jami anu biasa diajak tuang berjamaah. Sampai kamu ini pas sampai kampung lamun teh mati mandi jelema pampara ka kampung sejen. Teu mangih kene ka kampung sejen kana kala suatu ketika masa teka anjeunna tuluy ka pikir nyana sanu nu urang aya di Magaduh. Dipurutkeun dina komunitas sireum. Jadi dahar jeung sireum saking ku hayang kerja maka teu beda seperti urang sadahar kali-kali aya batur kuat leuwih patur itu Pak. Mau bisa. Ye, kanjeng Nabi Ibrahim hayang dina hatena salamina bisa berkah ngalaksanakeun sedekah teh hayang berjamaah uang sareng malah sadaya dina pupus nuntun ka Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sadaya nabi pupus hayang bisa sedekah ka sakabeh makhluk Gusti nu aya di alam dunya. Maka Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikat Jibril keluaran anak kapul balus anu aya di surga dipapariskeun ka kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Ku kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dialungkeun ka laut nu akhirna tercai laut anu tadina henteu asin jadi asin. Kumaha imbasna sabada asin dijadian asin sakabeh jelema nu di alam dunya pasti ngasaan kana asin rasana uyah. Sebab teu sampurna dahar lamun teu make uyah. Kajeun teh loba daging nu penting aya uyah. Kajeun teh loba deungeuna nu penting aya uyah. Saya kesaehat tina permohonan kanjeng Nabi Ibrahim hayang bisa sedekah ka sakabeh jelema di antarana dipaparikeun ku Allah Subhanahu wa taala sajalal jadi asin eta teh tina permohonan kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ayeuna jelema alut-alutan abdul-abdulan menuju ka kota Mekah eta teh barokah tina umat kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam nu diabadikeun dina Al-Qur'an surat ayat anu tadi walidun nasi dina akhir ayatna yatina min kulli fajin amin yatina min kulli fajin amin supaya datang maka sampai ke ayat terus dina nalika datang kana waktu hajat di setiap penjuru dunia abih menuju ka Baitullah itu melaksanakan ibadah itu barokah di mana kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking kagumna para malaikat ka kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam anu sampai kasanggup ngalaksanakeun kurban sampai ka ribuan sapertos kitu kanjeng Nabi Ibrahim suatu ketika nemalan ka jelema ya Nabi Ibrahim na artinya anjeun ngalaksanakeun kurban sakitu lobana cek Nabi Ibrahim walillahi law kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Muncik bahasa urang mah demi Allah tong bola sifatna ala kadar harta banda anu dikorbankeun lamun seuk kalau arek sing boga anak niscaya Allah bakal diberkah. Itulah perkataan kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada orang bodoh dikata anak. Tidak terbiasa reta. Tidak terbiasa. Kemudian dari masih. Wah, berarti mas wah. Hanya kota. Lain hayang kepada badan, tapi ninggalnya hayang paleti. Rugi. Kanjeng Nabi Ibrahim bukan hingga harta bada dalam anak. Sawah kanjina lamun penta ku Allah luar dikurbankeun niscaya ku anjeunna
nerangkeun ikut. Sababda anjeunna nyarios itu subhanallah waktu santan nyarios mah anjeunna belajar baru putra. Dikersakeun anjeunna ngadoa di Baitul Muqaddas ka Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Mencegah Gusti, mugi Gusti maparing ka abdi putra anu saleh. Rasulullah wali putra kesan putra. Alhamdulillah maka dibaca ada judul dan hari ini dalam dana anu saleh mesti dibaca. Bari buka-buka kita tengah aja. Ini benar. Jadi ada yang jadi. Hari jamu saleh mah disebutkan ke Allah, ya Allah, Gusti maparing ka abdi putra anu saleh. Maka dikersakan ku Allah Subhanahu wa taala sabab dana kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam geus sabaraha alami dikersakan ku Allah Yesus dihajar minjan berjojona dengan ya dari putra pamoget dari kaset anu jenengan teh kanjeng Nabi Ismail alaihi salam. Sabadana kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam dan putra dikikakeun ieu putrana beranjak dewasa saus sapalih riwayatna hincak kana usia 13 tahun ceuk sapalih riwayatna 9 tahun kanjeng Nabi Ismail teh. Dirinya dina wengian kaping 8 sasi rayagung kanjeng Nabi Ibrahim mimpen. Ya Ibrahim alfi dina tika. Cek bahasa orang mah hei Ibrahim guru geracun kona kada haji. Emut kanjeng Nabi Ibrahim dina impian teh pernah ada tombol sifat adalah ing harta bada dalah ing anak lamun dicek ka Allah bahwa hati dikunci di rumah. Emut kana kali jalan halal siang. Cek di ngalamunan anjeunna nah aya kutuna impian dari setan atau Allah. Minyak kalau kapungian semu maka ngaranna dina wongian dalapan teh wongian tarwiyah. Dina wongian kasalapan anjeunna pulang deui pas dina pulang mimpen deui sami. Anjeunna masih keneh sanksi. Nah nya ieu teh ti Allah ti warang ngalaksanakeun nazar kaula muncit anu jadi putra atau ditempi setan. Maka begitu dongkap dina wongian 10 dina wongian nahar nyimpen deui pas enjingna anjeunna ngagaluhan ayatina berarti yakin dia impian dari Allah anu mana parentah supaya ngorbankeun anu jadi kita. Mana kita tentukan anak menurut kita kurban anak Allah Subhanahu wa taala yang bisa didik kita dengan senang ibu ingat ini di zaman loba jelema anu kealaman di ditu mentas laut nah di ngalawan ka itu aku kana ngalawan saking kuliah na ekonomi suka kali dia usaha untuk kelompok kali itu buka keahlian kali-kali bilang nilai minum sampai ka manehana poe dengan adena buka keimanan teh ngorbankeun anak terus mentas laut terus kasih keluar itu hate cek ngalawan jadi itu teh langsung mulanya kulit mulanya itu langsung kayak keluar soal langsung berani hanya seperti layar dari barat dia buka dina eta layar teh aya katingali contoh seperti di rumah kecil hayam terus aya sorak cek eta sorak teh guru laksanakeun ku anjeun namun bener anu hayatna gerak cek hayam anjeun. Begitu eta si jelema nekat neangan ayam itu orang dari apal si lokal. Pas rek nekat ngalaksanakeun masjid hayam teh PHT-na ingat dikesakeun ingat kalau Subhanahu wa taala berarti minta ayam teh cenah minta anak. Sampai ke hari takene waktu kita kabur padahal tuntas laut gitu. Lalu sudah kututin sholat pakai tarakuk tuntas. Saking musim padahal itu mainan sebenarnya lagi tujuan narik meja salahnya itu tidak dipikir itu mengoperasi lalu kayaknya itu mana mau jadi orang dia mah kita ambil gay kalau kita mau aja saya saja anda bisa naik ngorban ke
saku maha burung paling bodoh geroge kan jadi anaknya pasti kan merupakan dia kan Nabi Ibrahim bari anak hiji dari kasep bari bager kali-kali dipeda dikurban ke Allah Subhanahu wa taala bisa dibayangkan kurang hanya anak Nabi Ibrahim itu dengan salah dengan tugas Allah tapi ngarangan Nabi yang gelap kakasih Allah anjina bulan hatena lamun memang benar dari Allah ukaulah pakai dilaksanakan langsung kami Nabi Ibrahim dari seperti hajar cek bahasa orang mama berikan wayah lapang nyalinan dan bersujang lantaran sujang dek diajak kawanangan padahal itu mana bisa berikan bohong diajak kawanangan padahal tujuannya ada di benjir di cacat minat di bapak sana minat jangan itu kalau begitu menceritakan Nabi Ibrahim dia nggak bohong Nabi mah tak bohong ya kan Nabi Ibrahim dimaksud reka onangan tujuannya rek ngadatangan karena undangan di Allah Subhanahu wa taala ngalaksanakeun ngurbankeun anu janten urang tapi bohong ya kan bahasana selokan Jadinya di dalam dosa kanjeng Nabi Ismail dibakar terus kambing kalau diminyakan di awal haji manusia kanjeng Nabi Ibrahim nyelap ke kesok di jubahna sareng nyelap nama di itu tapi disebutkeun kita kembali kemudian bersumpah terus anjeunna angkat sareng kanjeng Nabi Ismail atau kanjeng Nabi Ismail teh bunga dari kiaja kaonan maung budak menuju jalan itu dalam penempatan dari kita lucu karena tidak ada tujuannya tidak ada awanangan pahasanan di masa itu. Pas di tengah perjalanan teu aya kasibukan pikeun ka iblis laknatullah ningali kanjeng Nabi Ibrahim bener-bener rek kalaksanakeun tujuan parentah Allah anjeunna hayang ngajegal. Sebab iblis mah teu ridoeun jalmi umat. Kanjeng Nabi Adam alaihi salam turunan kanjeng Nabi Adam alaihi salam rek ka surga. Rek kalaksanakeun parentah di Allah teh dihadang ku para iblis. Cek eta iblis datang ka kanjeng Nabi Ibrahim bahkan mewujud waktu harga maksudnya. Jadi ayeuna malam ya mari kita iblis mewujud wahai mana putih. Cek eta iblis ka kanjeng Nabi Ibrahim wahai Ibrahim tinggali anak anjeun anu sakitu lucu bari kasep bari panggil kira aku anjeun rek tega mincit anjeun dawuh kanjeng Nabi Ibrahim wahai iblis cek kaula bujeng hingga rek dipenta harta banda dalam anak kaula rek dikurbankeun kali-kali aya waktuna Allah Subhanahu wa taala nitah ka kaula diwarang ngorbankeun anak kaula geus teu ragu-ragu deui geus teu mamang atuh cek kaula ayeuna narajuk kitu kieu teh iblis teu bisa kanjeng Nabi Ibrahim ayeuna tolong lumpat ka Siti Hajar anu berjodohan di bumi cek eta iblis wahai Siti Hajar anjeun ulah rek tenang-tenang hiji imah da anak anjeun Ismail anu hiji-hiji nak dibawa ku bapak anjeun teh lain rek dibawa ka onangan tapi rek dibuncit cek Siti Hajar mana aya cenah bapak make rek mencit anu jadi anak pandai bahasa anak sakala-kala soge macam karena ngadahan anak pelaku jeung bapak rek ngadahan nanti Ibrahim teh menang bae tak sangka anak Allah bahkan anjeunna rek ngalaksanakeun nadat rek mencit anjeun lamun bener eta parentah Allah saos dihajar bujeng hingga ala kana Ismail anu rek dipencit ku salah kaula dalam kaula ge ridho billahi taala atuh eleh di Allah dunia lompat deui eta iblis menuju ka kanjeng Nabi Ismail alaihi salam ke lompat Ismail mana tuh Masya Allah, itu benar itu bagi bapak mana mau besok kita sama kenalian ini besok akan musik. Kalau nama kayak musik pula, kalau kayak tanya ya Allah kami itu cek kanjeng Nabi Ismail iblis dan benar kata bapak kaulah dengan perintah Allah kaulah indah lillahi taala lamun makhluk itu ngarayu di kata iblis benar iblis kayaknya pulang makhluk yang bermakna
Nah ayo kita iblis kakak Nabi Ismail saking boga sal kanjeng Nabi Ismail anak batu di balero ya ka iblis dina kana amna ulah kecap bocos di kolong kecap jadi kecap ini ka iblis kaya sing dikata dianjurkeun salah satu melaksanakeun ibadah haji teh yang disebut jumrah apa sebutnya jumrah apa simbol waktu sekali Nabi Ismail supaya ulah digoda dari ibu setan teh gambar ibu setan maka jamaah melaksanakan ibadah haji sangkan ulah hati dahsyat teuing balik dina hajian tina godaan setan maka diparentahkeun ti urang melaksanakeun jumrah adalah ibadah. Maka para ulama cenah di arah halan melontar ke lantaran esek dengan batu marake batu alit teh babadag-badag sarehatna batu alit babadag-badag teh harita jadi sabolah teh tilu batu alit teh jadi mau batu teh diharap batu alit teh paling ukur ya batu kan anu batu karena kalau lama bukan batu alit kan air bukan berapa di mulu dari juga yang mana batu bisa ke rambut ke juga kena bisa badangan Iya sabana kanjeng Nabi Ismail marok ka iblis maka mugilah kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam kana hiji batu anu caket minang jadinya dicarikeun kanjeng Nabi Ismail dina batu ditaros kemudian ke ramana saur kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ya bunaya ini aro fil manami ani atbahu ka fa'dil ma zakara Allah Rasulullah anu surah lempeng nama cek bahasa orang mah ya bunaya nu sangat maha sanyala bapak teh ningali dina impenan bahwa bapak teh kedah muncul anjeun kedah ngorbankeun anjeun dina usaha fa'dil ma zakara cing kumaha pandangan sama nah anjir rek ridho betul anjir aku mama atau kayak apa teman-teman aku mau rumah dari sebuah kamu mencek peraturan jalan ya dan air lain tak dipaku supaya cari ngalir ke banjir anak betul sih dibikin aku mau kita Kumaha hari jalan anu soleh setelah kanjeng Nabi Ismail alaihissalam ya abati almatu maru satajiduni insyaallah minasolihin mama lamun teh malas eta parentah ti Allah tong ragu-ragu tong mama deui mangga dilaksanakeun insyaallah minasolihin satajiduni insyaallah minasolihin insyaallah bapak bakal ingat bahwa abdi termasuk golongan dari jadi tunggu tingkah awalan penjaga putra kami Nabi Ibrahim syukuran Allah dan bersyukuran air mata wujud sesocana berarti yakin doa Nabi dijawab Allah fokus doa di Baitul Muqaddas Rabbi habli minas sholihin ya Allah menjadi apa kita ansor bukti di waktu salita ternyata keyakinan taatan anu janten putra anu janten tamat sampai tadi kok soksana dan selalu kami Nabi Ismail alaihi salam satu acan bapak bagi melaksanakan masjid api gaduh makhluk nah yang saya besok kayak acan dilaksanakan kahiji bapak lalu sebagai masjid api wayahnya api kedah ditangkut nanti selalu kami api ditangkarakan di bapak ningali karena kalau menjadi api menjadi rasa kalinya paling nanti jadi mencinta makanya api itu kembali di kampungan. Buka dua nabi muncul bapak sama ada di kunci, sama ada di kampung, borok tidak pandangan habis, sama sampai habis, sama itu sudah kayak terjadi dasarnya. Tanggungan bakal habis palutan, akhirnya sampai akhirnya. Buka diluna, wayahna eta bagi bapak singgih dan ambil pandangan, bila kakek tanggung darah abdi, akhirnya murana karena ganjaran
jeung ulah diwatoskeun kumaha carana bapak mencegah. Jadi yang terakhir anak-anak ambil itu. Nuka benerna apabila saya bapak sabada abdi prinsip bapak ulah ngajak putraan saumuran sami suami kabumi sebab kita teh ngajak itu kana ramah anu yang terjadi. Jauh hati kan ulah hati lalu tidak kesedihan sok sanaos ayeuna abdi prinsip insyaallah billah taala abdi ridho semata-mata yang harap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu gampang sedih. Masya Allah gitu. Saking itu soleh nak dari prinsip yang lain mereka mau ke alien mau ke atau ayah kawin dulu pas pergi mau ke nomor dua kan tiga lagi. Ayah kawin dulu cuma pak ayah masalah isi masih itu anu soleh mah. Langsung kami Nabi Ibrahim dilaksanakan eta kahayang hujan dan durhaka diborobor panangan sareng sampeyanana ditangkuk ke dina batu langsung siap-siap angka kene nyambut besok akan Nabi Ibrahim alaihissalam ningali kahayang sapertos itu para malaikat di langit mereka sujud nyebut benar-benar kagum karena keberanian dari Nabi Ibrahim alaihissalam rek nyurmatkeun kana kita. Ini Subhanahu wa taala diri kepada malaikat, wahai para malaikat, barulah anjing protes kaulah selawas kaulah. Maluatin, maluatin mijahil mungkin khalifah. Nanti jangan lupa dihamad di sudut pihak itu dimaaf karena menusar di pihak di alam kondisi. Barulah begitu kaulah khalifah di alam dunia anjing protes. Sebab namanya gusti yang khalifah kebangsa manusia macam asya kita sampai kawan mumpah penjara. Lupa manusia, lupa tidak berdiri begitu ningali karena kataatan manusia makhluk Allah disebut manusia di alam dunia seperti yang didohi para malaikat langsung sujud kepada Allah. Ibrahim alaihissalam saking kuhayang nakontal karena kaliduan bisalira sampai ke waktu berwakil yang ningali kaya seperti itu digeser ke ada besoknya kanjeng Nabi Ibrahim karena beun anu jadi karena digeser-geser ke kedeknya. Kemudian mau pernah ngaji kandigalan. Kalau saya pernah selalu ngaji kandigalan nak ciri jarang mandi. Jarang mandi ke kandigalan bukan. Digeser ke kedeknya. Selalu kandigalan Ismail, mama Abdullah anak tahu api. Jadi pajaran ilmu Allah Subhanahu wa taala abdi di borobote kurang ridho dipecit ku salira sampai ka teu neurah eta kesokan dulu nabi lahan borobot. Bila anak dibuka eta borobot langsung dipecit dulu geser deui ka Ismail ternyata masih teu neurah. Nah, terus mamacan eta kesokan seukeut begitu mulanya itu dikadekeun eta kesokan batu mulanya Nabi Ibrahim ulah. So kali Nabi Ibrahim wahai besok nah anjing hari kana batu sampai kamera hari kana itu anak Allah Subhanahu wa taala. Cek eta batu dikersakakeun Allah Subhanahu wa taala fakala masikin itu Allah taala faqala ya Ibrahim anta taqulu ikhta wa ila bil alamin yaqulu la taqta. Wahai Ibrahim alawan kudrat Allah Subhanahu wa taala anjeun dikahayang sakan bisa menjid anu janten putra anjeun sebagai Allah Subhanahu wa taala. Jadinya Allah Subhanahu wa taala utus ke malaikat Jibril diwarangnya nak ibas kembali di surga kurban habil anu ditampi Allah anu montok dagingna ya maka kurban itu lakukan nah ketika diberi waktu kita diberkata doa anu montok di surga ibas kurban habil dicanakan dari asal dengan berpesan Nabi Ismail alaihissalam bahkan saat digeser dan dihadap besok karena betul ada jadi putra Nabi Ismail sampai ke malaikat menyerah ibas karena malaikat Jibril begitu dengar kejadian seperti itu keluar Nabi Ibrahim dari surga sampai ke takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dibalas oleh Nabi Ibrahim la ilaha illallah Allahu Akbar dibalas oleh Nabi Ismail Allahu Akbar walillahil hamd. Maka dia tidak bagian yang setiap kemuliaan para imam di dalam haji wa imam di dalam titik saat berkabir hal mana seperti itu satu mahal itu mandang
kipas budi kakang Nabi Ibrahim malaikat Jibril wahai Ibrahim kaulah diutus Allah Subhanahu wa taala pikeun ngagantian kurban anu jalan Ibrahim ku kipas saukang sauk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu lamun seut kiamah waktu harita sampurna ngalaksanakeun masjid anu jalan kita lasoro dan karena sahabna sana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lamun sampurna masjid anu janten kita akan Nabi Ibrahim alaihissalam wasol dan ana sahabna pun sana yakin 5 tahun urang disunatkeun duaan masjid anu janten kur pas datang aya ku ketimang ibu pakai mulung aya mana anjir ada boros bisa nak kuota lain salah jadi mana ada boros di jajanan ikhlas kan alhamdulillah waktu sekali tim kesatuan Allah nanti Nabi Ismail dan di rumah makanya sesederhana harinya melaksanakan kurban melaksanakan kurban di rumah adalah Ismail atau Iwakah tidak bisa mungkinnya karena ya salah isok kan Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan kurban kurang anu geus melaksanakan kurban masih aya di depan Allah Subhanahu wa taala anu teu acan biasana melaksanakan kurban masih aya pituduh Allah di paparinna rezeki supaya bisa melaksanakan kurban. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya Alhamdulillah